Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Senja ti kelas 10 MPLB 2. Abdi bade macakeun sajak anu judulna Haseup Teu Weleh Ngeulun. Nyieung haseup teu weleh ngeulun, tina corobong pabrik timun. Naha anggun-ngungun, kapan urang keur ngawangun. Nyanyo sawah ngupluk ngaplak, anu nungtut diseueureun ku barangka. Naha make nyoba kapan gelengan geus di aspal. Nyawa gunung nu ngalumuk, horeang rurut baru listir. Naha kudu ngaheuruk, kapan untungna geus kakeruk. Kunaon atuh ti belat ka gunung, ka sawah nu hejo gemploh, ka gunung nu ngalawu, ka leuweung anu geueuman. Da eta mah geus kaliwat. Lain nineung pada eueuh, nineung sateah ka nu heueuh. Nu hirup mah bari hurimpah aringgis kali urupna. Bandung, 6 Januari 1978. Sekian sajak nu abdi baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.